A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yereang itu huai daun piit manuk piit daun salam sing loba duit nu ngajawab salam daun genjer daun salam sing dewer nu teu ngajawab salam daun salam buah saga nu ngajawab salam sing jadi ahli sawarga. Siap ngajawab salam teh? Siap teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha. Allah sadana mudah-mudahan kuseueurna lantunan sholawat di ieu kampung Cigoong sehingga jantenkeun wasilah ieu kampung diberkahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu tani sing jembar tanina, anu bisnis sing hasil bisnisna, anu tolab ilmu sing dihasilkeun ilmuna, anu rumah tangga sing dijantankeun rumah tangga sakinah mawadah warohmah, anu jomblo sing lalaku aya jomblo, bujangan aya bujangan, parawan randa aya, pokoknya tong hariwang randa semakin terdepan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
amma ba'du faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilmi darajah. Sadaqallahul adzim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa jihadun fi sabilillahi hatta yarju al hadis. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Saderek penata acara pengatur waktos kang ajengan anu kalintang pisan dipihormat, anu mudah-mudahan mantena mesing ditambih-tambih barokah elmuna amin. Salajengna kasepuhan sepuh simkuring, kasepuhan di lembur oge selaku ustad di lembur, para ajengan, para kiai, guru-guru simkuring sadayana, ustad ustazah, guru-guru hormaten simkuring sadayana, anu mudah-mudahan sadayana pejuang agama anu aya di kampung Cigoong ieu sing ditambih-tambih berkah ilmu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala Desa sarimbit sareng perangkat desa, Bapak Ketua RW, Ketua RT, bapak-bapak para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, jamaah tolab ilmu sadaya anu sihapunten pisan tengirangan rasa hormat simkuring kasadayana tetiasa disebatan asma hiji-hijina. Simkuring mung tiasa ngadoakeun mugia anu mangkat ka ieu pangaosan parantos kumpul ngariung bongkok ngaronyok di ieu haflah sauihna ti ieu tempat mesing dibebaskeun tina dosa perdosaanana amin ya Allah ya Rabbal amin. Puja urang sanggakeun ka Gusti Allah Azza wa Jalla, sarimbit sareng pujina urang sanggakeun ka Gusti Allah anu maha suci. Tasakur binikmah, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Berkah ridho inayah ti Gusti Allah wa bil qadari khairihi wa sarihi minallahi ta'ala. Dina dinten ieu wengi ieu urang sadaya tiasa silaturahim di ieu mahfalah, tiasa dilengkahkeun sampean urang, tiasa dikepatkeun panangan urang, tiasa diteguhkeun paniatan urang sehingga kayaan tiris akur tiris saja lapar teu jajan can wah
biasa namun samen budak mah jajan 5.000 kolotna 15.000 kos disim kuring kadang Kang Ustad lamun aya sakola PAUD jadi pasti awet teh hari budakna bisa nulis ke encan aya data jajan geus beak 500.000 da budakna mah jajana teh cilor kolotna baso budakna 1.000 indungna 10.000 kalakuan saha eta teh ce alhamdulillah ieu sadayana biasa ngalengkah dina wengi ieu man kharaja fi talabil ilmi fa huwa jihadun fi sabilillah sing saha-saha jalma anu kaluar ti imahna kanggo tolab ilmu mangka eta jalma keur aya dina jalan jihad fi sabilillah hatta yarju sehingga uih deui eta jalma ka bumina ngatak yakin bapak-bapak ibu-ibu pemuda-pemudi sadayana anu aya dina wengi ieu tiris kuduna keur dikekepan kuduna keur nonton biasana keur WA Facebook Instagram boga kara Instagram orang dia wau Instagram gaduh follow Yarhis Kobong wayahna Yarhis Kobong sub kare subrek sekarang dia tangke ye ceramah penting ayana diupload di YouTube dibagikan ke orang dia ke wayana nuncan subrek sim kuring teh pernah ngaji di dia teh nya mun lepat di luhur eta jamaahna harita mah gareulis harita mah pan memeh covid jadi 4 tahun ka tukang jadi mun harita umurna 25 ayeuna geus 30 kabayangkeun emak harita mah leuheung can peot teuing ayeuna mah aduh geus jiga kulit bedug jamaah rahimakumullah jadi sing saha jalma ngalengkahkeun dua sampean ti bumina kunaon cenah eta make jalma teh dihampura dosa ku Gusti Allah sebab tolab ilmu teh butuh pengorbanan naon cenah teh butuh pengorbanan riweuh teh nyiapkeun kurudung riweuh biasana di imah mah kurudung anu aya cetian ge dipake heueuh leres teh milih baju riweuh teh biasana pan make das anu pon buuk tara dikurut ngarau ciga kuntilan orang mana eta orang Cigo ayeuna makan katempo bapak-bapakna biasa malek make kaos oblong ayeuna minimal di jaket eta barokah tolab ilmu di mana arek berangkat riweuh milih kurudung malah sok aya ibu-ibu mah kurudungna pink bajuna pink atawa kurudung koneng bajuna kudu koneng tasna ge koneng kuntuna ge alhamdulillah gelo yakin kakarak riweuh milih kurudung neangan peci riweuh neangan gamis mulai dikurut dosana muruluk dipurag-purageun ku malaikat jalma nu arek tolab ngantak kudu rajin tolab di dia di masjid sabah dinten naon tolab ilmu ibu-ibu pinuh tuh ngantak aing mah ibu-ibu mah is the best di mana-mana ngaji pasti pin Salasa ngaji Senin kedua di uing mah itu tiap poe teh diputer aya 50 jamaah alhamdulillah bapak-bapak poe naon malam Salasa aya 50 bapak-bapak ajengan bapak-bapak di desa aya 50 aya ge 10 orang girsi teh bari ngudud jeung ngopi tapi aneh kunaon surga awewe saeutik lolobana bapak-bapak nahanya ternyata gening ternyata awewe teh hese ka surga 2 ka
kahiji sok doraka kanu jadi salaki, kadua namun nganyuk baju di pengajian tara bebeja kasalaki akur pamajikan saka ngantak pantas orang dia malah laki nate ngaharuleng mikiran hutang pamajikan. Jamaah rahimakumullah, urang muji syukur ka Gusti Allah dina wengi ieu bisa tolak el simkuring bisa silaturahim deui jeung jamaah Cigoong. Alhamdulillah, mudah-mudahan simkuring uih di patempatan sing murudul dosa, ibu-ibu bapak-bapak sing murudul dosa, amin ya Allah ya Rabbal. Ieu sadayana kanyaah Gusti tapi ulah sombong besi kieu penting mah aing mah ngaji maneh mah di imah we molor tak eta beleguk nih gitu. Ulah beres ngaji nyieun deui dosa, ulah balik ngaji ngomongkeun nu teu indit keun bae batur mah tong sok di pikiran, yang penting urang we omean diri urang supaya beuki ngaji tur bisa ngaraksa diri. Pansok aya jamaah di Cibadak mah beres ngaji kucuk genep urang bajuna kudu seragam, nu teu seragam belah tukang ecek pan teu seragam. Beres lempang aya imah tatangga buukna teh koneng benhur. Ih tempogeranya si Icih mah teu kos urang-urang mengaji make kerudung eta mah teu make kerudung buukna beureum deui. Bibi omong nu kitu ge. Beres pengajian kucuk ngumpul ngarinjem duit di Cibadak ngantak wayahna aing ceramah teh ieu mah di sambaran UE dirasa-rasa saya genep paketelen rezeki alhamdulillah. Jadi cenah lamun ece hayang nyeplos ka surga beres ngaji ilmuna omean akhlak. Kumaha akhlakna teh balik ka ieu mah ka salaki kudu mika deut mika as nur nawar nawaran tara wajib lain dahar hungkul aja dahar we dasar RW 0 genep atuh naon RW 0 genep rebok tinggal penting teh ece wayahna lamun Kang Ustad majikan Kang Ustad aya teh Kang Ustad teh keur api-api we ku ece toel aa bade moal martabak tiis eta teh meunang pahala di imah teh minyak sengit semprot set ulah ieu mah ai arek pengajian aing sok protes dah ibu-ibu mun pengajian pipina koneng burum halisna tandukan cing mun rek indit ngaji teh biasa-biasa we aing lamun mimpin pengajian kuat make kacamata dideuleu dosa teh dideuleu lebar. Antak wayahna mun indit ngaji biasa-biasa hareupeun salaki kudu luar biasa. Ece pikanya salaki pan aya laguna. Ulah saukur keur miskin ekor beunghar dideuketan keur miskin ditinggalkeun. Mun salaki boga duit si kokoma cuak ciwit bari gutak kita birit ngabibita sarang berit. Mun lalaki teu boga uang si kokom ngajakan perang di dapur mani tong teng terang budak jadi kabalerang. Wayahna jagalah suamikom, jangan kau sakiti ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami cih, jangan kau sakiti murkanya suami, suami kawin lagi. Oh gahe
eta sok paribasa di abdi ke kitu pengajengan Ustad abdi mun boga salakir kawin deui beral teh teuing bener di ijabah eta dua anak nyandung salakina gugulingan awewe mah kitu ngantak wayahnanya. Jadi lamun hoyong ka surga teh beres ngaji teh nurut kana jadi carong menutup au terus ngalaksanakeun salat padu 5 ngalaksanakeun saum Roma surga pilih ku cerek dipanto nu mana sebab naon surga na istri aya dina ridona caroge. Payah nanya ulaki abang-abang sok ngaji ujung geus pinter ngaji salaki belet ngaji maneh mah meni eueuh tuturkeunana aing mah geus bisa Quran maneh mah ngan alif-alifan be teu meunang wayah. Shalawat sinareng salam mugia dicurah limpahkeun kanggo panutan kali junjunan urang sadayana nabiyana wa habibana baginda Rasulullah sallallahu alaihi kanggo para kulawargana para sahabatna para tabiin tabiatna tur mudah-mudahan urang sadayana selaku umatna mesing kagolongkeun janten umat anu manut kana ajaran anu dicandakeun ku mantenna umat anu mikanya atur cinta ka baginda Rasul umat anu dipika cinta ku baginda Rasul ya Allah ya Rabbal la ilaha illallah sadana la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke lah reto jika ternyatu aing sing semangat kabeh musikan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha sadana la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wahai jamaah semua mari kita berkumpul menyanjung Nabi dan Rasul semoga doa terkabul la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah dina wengi ieu sim kuring biasa sumping kaya tempat dina raraga Samenan SD Cigoong anu dimana yakin sim kuring ieu SD bakal langkung diberkahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabab apa? Batur mah riweuh samen teh nanggap drum band. Betul? Betul. Di dia drum band tuh tadi yakin tebogan modal. Antara dua, mungkin tebogan modal, mungkin lebih iman kepada Gusti. Tapi saya yakin bahwa orang sini lebih beriman kepada Gusti. Aing aneh ayeuna mah punten kasepuhan. Aduh bahasana abdi kieu ye. Lamun abdi rada kasar saalit kengeng teu? Kengeng. Pendu moal. Ambekan moal. Modar atuh. Jamaah rahimakumullah. Zaman sim kuring leutik lamun samen teh nu ditampilkeunna kreasi budak sakola, betul? Betul. Hasil ngadidik guru-guruna.
da guru-guruna ketika kesangna teh baseuh nulis di hareup guru bareto aya teh guru di dia bareto mah nulis guru teh ngantak yakin bareto mah disebutna guru teh Umar Bakri pahlawan tanpa tanda eta hasil didikan guruna dina peutingna samenaon ditampilkeun tari-tarian ditampilkeun lesengan ditampilkeun nu puisi ditampilkeun nu pidato nu ceramah nu ngaji sehingga apa orang tuanya menjadi bangga betul ari ayeuna kumaha samen teh ngabring mah pae jalan jiga dinas PU wae budak nanti ditampilkan salah lebih kene bagus seperti ini berangna tampilkan kreasi anak supaya guru na aya gawe na ngadidik ceramah ngadidik pidato ngadidik puisi ngadidik ngaji Quran eta tugas terjadi guru teuing sistem pendidikan ayeuna Masya Allah simkuring kurikulum ayeuna merhatikeun Masya Allah sekolah indit jam genep isuk leres teh lamun SD mah wihna lohornya lamun SMP SMA komonu S2 na loba wihna teh jam genep sore ajengan rek jam baraha eta budak ngaji simkuring muka pasantren aya budak anu sakola bari pasantren da alhamdulillah belet we sebab naon atuh indit jam genep isuk ngaji isuk teu kaburu ngaji lohor teu nyeluan ngaji asar hanteu ngaji magrib tunduheun isya molor manten jadi masantren teh ngan saukur ngadon nyatu jeung modal zaman bareto mah hanteu keur simkuring keur zaman bareto naon bareto mah balik lohor tika sakola STM SMA oge beres lohor ngaji tapi aing punten lain singagulkeun bareto dek kuatkeun mewakili Sukabumi Olimpiade Matematika pada sekolah tika jam 12 lohor kunaon sekolah mungkin lila tapi budak mungkin belat terus teh padahal mahnya pajengan idza matabna adama in qata'a amalu illa min salasun bila mana anak incu Adam maut mangka pegat sagala perkara amalna illa kecuali mintina salasun tilu perkara wahidan kahiji au ilmu yung tafa'u bi ilmu anu diamalkeun guru-guru sekolah bareto mah simkuring ngatak yakin punten simkuring kadang respect ka guru-guru bareto mah lamun papanggih teh ka guru bareto mah cium tangan 10 meter deui eta guru simkuring geus depong kieu kucuk ceplok budak sakola SD kumaha ayeuna diajarkeun titah tepuk tangan jeung guru pan goblok eta laras teu akur teu manya abus ka kelas teh ayeuna ka guru teh kitu plok pajarkeun supaya guru jeung murid cenah supaya ada kedekatan lain ada kedekatan culangung nu kitu teh ngaranna bareto mah memeh lebet sakola teh kumaha dijajarkeun nah guru nyekel nyere lu seleung kukuna panjang jepret buukna panjang langsung mau gunting ceprot ngalaman teh kitu tapi budak jadi soleh tur solehah ayeuna kumaha cing dibebaskan handphone masuk sekolah betul aya aturan sekolah kudu mawa handphone pajuh SD teh mawa handphone tungtung nama guruna dihareup bari YouTubean guruna teh muridna naon lain malakah muka pelajaran mukaan gambar porno parah zaman ayeuna ngantak ieu kebiasaan di SD Cigoong pertahankeun bila mana samen isian ku tablik akbar komo lamun didondangna dekli mah alus eta lamun sadayana dititah ngadeg ridho moal ngadeg sadayana siga puyuh aing taririseun sok ngadeg kurang sholawatan heula
kurang sholawat nyuhunkeun karidoan ti baginda Rasul, karidoan ti Gusti Allah insya. Siap ya, siap. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam أشرق الكون بابتهاجا في وجود المصطفى ولآل الكون أسود وسرور قد تجادا. الله يا نبي
bika inna bika nus'ad wa bijahiyya ilahi judwa balik kullama qusad ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya nabi salam alaika salawatullah alaika ya rasulullah hidina liki ya rasul sidina nartadi minka syafaat inda rabbil alamin ya nabi salam ya rasul salam ya habib salam salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik. Belah dia serak tuh. Ya. Ya. Nya sok barokah. Kayak bayarnya. Teman geus mere di peta deui. Abdi mah tara ngaeut eta. Ngaeutna sok kaki 3 anu teu aya rasaan. Alhamdulillah. Resep sholawatan. Resep sing saha-saha jalma anu resep sholawat mangka engke di arah-arah masar bakal dilungsuran pitulung di saha di Kanjeng Nabi Muhammad. Kumaha risalahna kieu bila mana cenah engke di arah-arah masar mangka kabeh jalma kabeh besi cek kieu moal mungkin urang mah tukang puasa sudah bah puasa urang mah puasa dendam. Kumaha puasa dendam? Heueuh puasa beurang nganti asar geus gorengan daging tiap saban di deuleu dibeli eta puasa urang betul leres teu? Ustad abdi mah ahli sodaqoh dah sodakohna ge pasti campur jeung ria komo ditulis di masjid Bapak Kemen 100.000 Ibu Ico 500.000 Bapak Junet 1 juta. Eueuh nu ngelekeun cuk Junet kumaha jurahatna Junet dilawan eta sodakoh urang mah beratna teh ngantak cenah kabeh jelema engke lamun kiai kumaha kiai sarua sebab naon kunaon kiai make di cangreut ngaji na sok dibere duit sia aing mah mengakui bae lah aing geus mengakui mah sugan dosana teu gede teuing. Baginda Rasul mah bari dakwah bari meakeun harta kiai ayeuna mah dakwah ngumpulkeun harta betul kosaha eta molotot ka dewek nih atuh kira-kira teu ridho mah tong dek mah tadi geus ngomong ke RT aing naik panggung tong dibayar turun panggung we Jamar ban mah yang duit teu ayang tah kudu dibagi duit oke aya kuis mak khusus siap oke lah ngaji heula aing can ngajina ge aing teh ka Jamar aya ngaji aing ku bos sayuran yang si charter 3 jam bayaranna gede kan bagi-bagi gedek sawareh ngantak dosana ge bagi-bagi engke di arah-arah masar di Bangkol di Cangret kusaha ku malaikat Jabaniyah dadengekeun jejeber para ustad aing ge kiai sarua ngan ulah sok sombong jeung ustad teh sok aya ustad jeung ustad perebut tahlil receh tong ayeuna mah mulai mah ulah perebut kumaha cenah engke di arah-arah masar mah di Bangkol di Cangret ku malaikat Jabaniyah pikakeun cenah eta Kanjeng Rasul teh berbet ka ditu berbet ka dieu melaan naon saking nyaahna ka umatna saha umatna teh urang anu
anu sok joledar teh sholawatan ge sakapeng-kapeng mun ditaros ece cinta ka bagina Rasul Cinta. akang cinta ka bagina Rasul ari ibu-ibu mah dek percaya minimal poe Salasa pasti sholat ai bapak-bapak iraha sholawatan anak palebah diajak sholawat bapak-bapak mah kieu we tegablegeun sorai tegablegeun ka malu cek bagina Rasul eta si Pepen gableg sora ge ai huak haok kata tanganna tarik kita sholawat ka aing mah aya nu kitu aya mah di ditu di Cibadak ngan di dieu mah moal pati-pati bet gitu nges dibangkot cenah ku malaikat Jabaniyah terus kumaha cek baginda Rasul wahai malaikat Jabaniyah keheula buka eta rantena cek malaikat Jabaniyah keheula baginda Rasul Muhammad teu bisa ieu tugas ti Gusti Allah cek baginda Rasul na dosa naon umat abdi teh umat anjeun teh tukang nyieun dosa bibirna sok ngomongkeun tatanggana matana sok dipake nonton TV jeung nempo YouTube wae ceulina dipake ngadengekeun musik dangdut wae sukuna dilengkahkeun loba ka tempat-tempat anu maksi lempah non leungeuna loba digunakeun jang tutunjuk ka batur lamun mampu osok ngacerca ka batur lamun miskin eta teh kalakuan saha kalakuan betul ece lamun di pasar ece resep teh tak ajengan ngabejaan lamun titah menta diantar pamajikan menta diantar ke pasar montong daek deka lamun pamajikan menta diantar ke pasar sayang kan pamajikan mah geblek gitu mun rek punta penta sayang bahasana teh sayang maksudnya oh yang geus dandan pamajikan aya naon mah pasar yuk jajapkeun eta aing siga tukang ojek can lu kadaguan aing manehna eta sapasar di kulilingan sugan aing trek balanjanon teu pira meuli sendal hiji atuh naon hesena datang ka hiji toko sabaraha ieu 100 Kang dibikeun teh 80 85 bayar da duitna ge teh aing ieu mah kucuk-kucuk 50.000 we Kang teu tiasa modal 60 bade ngalih ka toko itu kulilingan uyuhan teh gablek ka malu balik deui ka toko eta geus teu meunangkeun muter deui balik deui ka toko eta teh kalakuan ibu terus ibu-ibu orang mana oh alhamdulillah gatuh mah engke teh cenah cek baginda Rasul wahai malaikat Jabaniyah keheula pasti aya kaalusan di antara umat kami nu dipilampah ku anjeunna naon wahai Rasulullah cek malaikat Jabaniyah coba pariksa dina kantong sakuna mangka cenah dipariksa dina kantong sakuna dicanak buru dua tulisan sholawat nariyah sholawat tibil qulub sholawat syifa sholawat munjiat sholawat nabi wah macem-macem sok maca sholawat disimpen kana timbangan gejlik berat kabelah kanan eta timbangan ku barokahna sholawat sim kuring ieu mah nyaritakeun ulah nyaritakeun batul kuing teh balik ti Sumedang lamun cek orang Cigoong uih ti Sumedang teh 2015 indit ti Pamuruyan ngadon neangan dahar di lembur batur teh di tahun 2002 berarti indit ti lembur teh 13 tahun 2015 uih teh alhamdulillah miskin aya teu boga motor teu boga mobil teu boga imah komplit teu deritana datang ka lembur mawa duit 15 juta hasil dimodalan kupun guru tah ieu jimat jang yang penting maneh engke ijab kabul jeung Gusti Allah mun hayang beunghar di mana meunang rezeki maneh sodakohkeun 50% di jalan agama. Sibeureung nanya heula orang dia yang beunghar teh hoyong seueur acis teh ayeuna urang pedar elmuna beres tidinya kumaha uing cek pun guru wayahna jang pertama anjeun kudu puasa heula sabaralila sakedap ngan saukur puasa 3 bulan 13 poe
berarti ngan 100 tilu poe. Langsung ibu-ibu beres bijil di kamar. Pas sabulan berikutnya bulan Mulud eta dekte langsung nu manggil ngaji hampir 70 jadwal padahal teu wararau karek balik ieu didinya kahebatan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngantak lamun jadi kiai jadi ustad lamun loba nu ngondang lain manehna nu hebat ku Gusti Allah dihebatkeun. Dek oge kitu bareto can wararau boro-boro wararau tiba-tiba beres tina panggung kuat 2 anu nyarter beres tina panggung kuat 3 anu nyarter padahal mah paingan nyarter bayarna murah. Pan aing harita non tarif ayeuna kumaha ayeuna mah patas AC atuh. Beres tidinya teh pondok carita menang duit sabulan mulut dedek teh menang 80 juta. Eta aing bangga bunga sujud syukur tarang aing dikadeklok. Beres sujud syukur kumaha laporan ke guru, assalamualaikum mama. Waalaikumsalam. Abdi teh bulan mulut teh laku alhamdulillah ilmu ti mama teh barokah. Guru teh teu ngomong teh sugan alhamdulillah acan ditanyakeun mama kunaon ciga anu ambek maneh menang duit kengeng mama sabaraha 80 juta. Innalillahi cek guru eta aing buat ngagibrig langsung pan paling sieun ku guru beda jeung budak ayeuna ka guru teh Gusti belegugna budak ayeuna naon cing entak barela teh ku guru dicepret bebeja ka moyangna jeung ka indungna eta moyangna teh teu gablek cedok dilaporkeun guruna ka polisi ditewak eta guruna ku polisi saumur-umur eta pejuna moal barokah sebab doraka kanu jadi guruna. Aideka ku guru disebutkeun innalillahi teh langsung ngagibrik mama kunaon duit maneh nu 80 juta eta isukan beakeun sodakokeun tong kahakan ku maneh eta aing teu we mewek menang sabulan setengah ku kurilingan ti karanteng nu kieu oge serak sora oge baru duitna titah dibeakeun. Aing ceurik we ciga budak leutik dia guru teh ciga teh nyaaheun tapi dek yakin sebab bareto keur ngobong ge bageus ieu guru. Beres panasaran disampeurkeun ka ditu disampeurkeun teh ka kapea dicarekan. Ngantak ieu besi aya ajengan ustad nu hayang loba nu manggil ceramah. Cek guru kieu pek sia aya resep tablik mah nyampaikan ilmu asal sia sumpah duit menang ngaji ulah kadahar ku maneh jeung pamajikan maneh. Aing mikir aja di ustadnya tuh di mana bayangkeun lamun teu manggil Rajab mulut tahlil marhaba syukuran imah atuh aing rek tuh di mana pan lain bisnismen aing. Cek pun guru tah ieu bawa duit 10.000 simpen dina dompet maneh penta ka Gusti Allah rezeki anu halal tina bisnis maneh engke sebagian harta maneh pake ibadah di jalan agama balik deui ka lembur. Tiap Rajab mulut di ka ayeuna dek tara tekor menang duit 20 juta ngaku we. Eta duitna teh dibuka amplop lagi hanteur ku aing teh bani Gusti tapi dah sifat manusia dek teh lamun di amplopan ku RT kamari Rajaban di itu dicabakan ku dek teh na mobil teh kandel euy rek dibuka aing sieun ku ngomongan guru teh balik ka imah majikan mah tah majikan terima kena gemblungkeun aduh kacau ya kacau aing mah meuli bensin menang kuli ulah dipakai meuli bensin nih. Beres bulan Rajab dibuka gemblung teh aing kuat ngaruy keclak dan ngelai eta duit bereureum jeung harejo dihitung kamari teh 67 juta eta ku aing teh dipake Rajaban deui Kang ngantak Rajaban deui ka megah alhamdulillah bisa catering ge 30 jutaan beda jeung di dieu mah kamari ge di dinya Rajaban aya nu detop aya nu lain jerona teh yakin udunan tiap RT eta mah pasti dekat ini tuh tara mintaan ke warga alhamdulillah menang Rajaban dah model menang samenan ieu pan yakin pasti dibayar ke RT daerah teu bayar dek dek teh loba paraban bisi orang dia hayang masantren aya budak yatim piatu atau teu mampu kintunkeun ka ditu acukna insyaallah diacukan kitabna di kitaban daharna dibere dahar sarena disarekeun ngepelna titah ngepel ku dek isu antak imah ketika gemerlap ngepel budak santri
tak itu cerita nama saeutik ke pondok lalakon lamun eje hayang beunghar niatkeun we saeutik ulah Gusti abdi hayang meuli mobil kos tetangga abdi hayang beunghar kos tetangga iraha abdi beunghar kos tetangga miskin kos abdi doa teh sok salah ngadoa nu baik-baik Gusti pintunkeun rezeki ka abdi lamun abdi bisa ngajalankeunana sebab apa rezeki bakal ditanya di mana asalna rezeki kumaha carana ngala rezeki jeung dipake naon eta rezeki ece teh beunghar ece beunghar laras teh beunghar gaduh soca normal teu gaduh irung normal teu gaduh ceuli normal teu kadangu teu abdi nyarios berarti teu conge Pak besi katutupan ku kerudung normal kan waos normal letah normal sampean panangan beunghar teu alhamdulillah kunaon sia mun teu gablek duit ku kulutus betul Gusti mah teu adil ai itu geus meuli deui kulkas ai abdi irah padahal urang teh la ing syakartum la azidannakum wala ing kafartum inna adzabi lasadid sing sajelma anu bersyukur nikmat maka bakal ditambah-tambah deui nikmatna sing saha anu kufur nikmat maka bakal diberi azab anu peurih ku Gusti ngantak ece lamun ece hayang beunghar tadi teh cak hayang beunghar hayang tong dibelikeun kana cincin duit teh isukan jual sodakohkeun ka budak yatim jeung fakir miskin disumputkeun langsung sim kuring kamari moal kos ustad aya ustad dina TV kumpulkeun dibawa deka moal sorry loba deka duit mah tinggal menta kadunungan saha dunungan cing Gusti Allah selama 7 tahun cicing di pamuruyan padahal uing ngajalankan seperti itu tapi alhamdulillah mobil tos gaduh 2 bumi tos gaduh 4 taneuh boga lega ngan pamajikan hiji keneh kadang uingnya bingung Kang Ustad ya rezeki ti Gusti Allah di mana dikirimna padahal mesim kuring lamun ngaji tara toh-tohan aya nu mere 1 juta aing alhamdulillah RT mah bieu ngomong 4 juta cenah ya alhamdulillah saha nu wani aja ka dieu kes lain duit di RT lain duit di bos sayuran tuh dek nyokot heula ka Indomaret duit pribadi ieu mah sok ka dieu naik anu wani cek salakina bulu saya teh izin naik isukan lumayan teu kudu kuling ngaramet naik lamun sakali naik 2 kali naik siap dan wani yakin ibu-ibu di dia mah tawadu ting kawani sok tepira bakal ditanya kumaha eta tolab ilmu jeung naon dalil talab ilmu apa dalil talab ilmu aing masalah kudu dietakeun bismillah jamaah rahimakumullah jadi nu kahiji anu bakal kurang kabawa ka alam akhirat naon cenah au ilmu yung tafa'u bi balik tolak ilmu amalkeun kahiji berarti awewe teh kudu make kurut kaduana kudu salat 5 katiluna kudu naon puasa Ramadan kaopatna puasa di puasa deui ngabdi kanu jadi taroge unggal peuting nawaran salat bade kabayangkeun nya beungeut beureumna kumaha ngemitianana ku can biasa teh ya peste ku tak kita karebeun salaki keplok cenah benon nelkom ceuk salakina pamajikan aing balik ngaji ka sambat 7.000 Allah akbar nu kadua naon
nuka dua anu bakal kacana ka alam akhirat teh nyatana sodakotun jariyah. Sodako jariyah ece mun saman pasti mayar ka sakola leres ridho teh alhamdulillah eta nu bakal nyangsang di akhirat meyakin mayar 100.000 aya di wing deka moal mungkin ngomong lamun eueuh ngan saman we make kudu wisuda aya nama SD oge ngaberakeun we lah budak mah belek-belek kene ai isukana teh dangdan pang menorna pan geblek gitu mah ongkok kukulutus karena saman ai dangdan pang heulana aya nu kitu aya di dieu aya teu anu mana sodako teh kudu ridho ya. Al ilmu yahtaju ila amal wal amal yahtaju ila ikhlas, al ikhlas yahtaju ila nur. Ari ilmu teh diperlukeun perkara amal sebab ilmu kanyahoan jelema boga ilmuna kumaha amalna. Ari amal yahtaju ila ikhlas, lamun jelema beramal kudu dibarengan ikhlas. Bila mana geus ikhlas, al ikhlas wahtaju ila nur, jelema nu ikhlas masuk didatangan cahaya. Ngantak aja sing ikhlas lamun sedekah tiap poe Salasa, sing kuring nanya, "Ece boga duit 5 lembar." Hiji nu 100.000, dua nu 50, tilu nu 20.000, opat nu 10.000, lima nu 2.000. Sok nu mana nu diabuskeun kana kereta surga? Oh, paingan ke surga ge bagian di luar pasti. Oh, jadi letik mah ikhlas teuing halus, yang penting mah ulah ngabuskeun aja nggak ngabuskan kalau pakcat ngabuskan tuh mending lila ngabuskan teh padahal 20.000 mending dosa liang lagi gede usah ucara ya sakaya kita asak eta teh berarti beramanah teh beramal teh kudu ikhlas aja 2.000 ge asal ikhlas ngan atuh cinta seteda baso ge geus teu beunang 2.000 eta pas dibukakeun teh dina koropak pan uing teh keresen gaduh majelis taklim aya panitiana ibu ustazah empo ustazah koropak ustazah ya saya 2.000 nu 1.000 nu gope sok aya coba tingali kunaon umat Kristen maju kunaon Hindu maju kunaon Buddha maju bila mana boga rezeki langsung 25% tina hartana disodakohkeun ka gereja kawihara ka tempat ibadahna urang kumaha hayang ngabangun masjid ge kuat mulungan di jalan urang saking ku koret-koretna urang sabab naon can ngarti ilmu pahalana sedekah jariyah. Omat lamun bila mana aya nu boga harta arek ngaluarkeun zakat mah wayahna ece ulah masing-masing di imah dipanggil tatangga budak yatim ka imah supaya sohor ku batur ulah datang ke masjid panggihan DKM panggihan sesepuh lembur abah bapak ajengan ya abdi bade sedekah zakat mal hoyong dilebetkeun kana kas masjid disebutna teh baitul mal. Bila mana aya warga nu teu dahar bere tina baitul mal, bila mana anu gering kemampuan berobat bere tina baitul mal, insyaallah berkah manfaat insyaallah. Nu terakhir amalan anu bakal dicandak ka alam akhirat nyatana awwa waladun solihun yad'u lahu, nyatana burangkali anu soleh solehah anu daek ngadoakeun ka anu jadi indung ngantak wayahna beres sakola SD arahkeun ke madrasah. Aya madrasah di dieu ulah ece dan nu salah mah kolotna keneh ieu mah disimkuring di ditu ari les bahasa Inggris meni dijieun fardu ari ngaji mah teu sunah-sunah acan naon sababna girimi saeutik geus janglah tong ngaji besi gering teu geblek teu ari pelebah les wayahna les abe pinter hayu dijajabkeun ku mamah jenting budakna di payungan manehna hujanan oge berarti nu lepate indung bapana ya. Kahiji jaga supaya budak soleh-soleha teh dina cariosan kolot utamana indung manaon
ijabah. Omonganna naon? Ijabah. Ulah sakali-kali nyebut ka budak belet, ulah sakali-kali nyebut ka budak bader, ulah sakali-kali nyebut ka budak kurang ajar, barang gajul. Ulah lamun ambek ka budak carekan dengan bahasa yang baik. Hei kasep bager soleh ka dieu bari molotot teu sawios, tapi omonganna kasep bager soleh. Ulah ieu mah dasar sia mah bengal kos moyang sia, teu jadi ka moyang sia jijigan. Aya nu kitu aya. Ngembet ayeuna naon teh ambek ka budakna bapana nu beunang mah dasar sia mah teu ngawaro moyang sia kitu bareto pagaweanana ngan ngaji kitab 2 opat teh naon kitab 2 opat teh gaple mati balak genep entak hirupna teh mati we. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tabariju bil qurabu wa tuqra Jadi amalan berikutna teh urang teh nyatana naon cenah au wawaladun so budak anu soleh. Kumaha budak nu soleh teh ece ge budak keneh cek kolot ece budak anu daek kadoakeun jadi kolotna tiap beres salat doa anu dibaca cek harus aja ece belah dia naon doa jang kolot ning ece ngahulang aya we nu gikeun malah ini nyawa tuh ece teu bisa. Coba angkat panangan kabeh, angkat panangan urang ngadoa. Rabbighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sesarengan Rabbighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kalau turang sing dihampura dosa, sing ditarima iman Islamna, sing dicaangkeun dilegakeun alam kuburna, teu mugi mesti ditempatkeun dina surga na Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teruskeun lamun ngadoa teh, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anjirir rahmata wal maghfirata alal ahli kubur min ahli la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Di mana ece maca doa eta setiap beres salat mangka kolot ece digejeligan nikmat ku Gusti Allah, sehingga kolot urang moal parbut jeung batur sebab naon dibeungharkeun ku anak-anakna. Keur hirup jelema butuh ku martabak betul, keur hirup butuh ku beas leres, keur hirup butuh ku duit, tapi lamun geus maot nu dibutuhkeun doa ti budak-budakna anu soleh tur soleha. Ece puasa Ramadan ece menang pahala, kolot menang pahala. Akang salat fardu 5 waktu menang pahala, kolotna menang pahala. Akang jeung ece tolak ilmu menang pahala, kolotna dikocoran ganjaran ku Gusti Allah.
lamun keur disiksa bakal dieureunnan siksaana, lamun keur dibere nikmat ditambahan nikmatna eta barokahna wa waladun sholihun yad'ulahu. Mudah-mudahan burangkali ece, burangkali akang, burangkali bapak-bapak sadayana kalih para ibu sadaya anu nuju sakola di dieu, anu nuju sakola madrasah sing dijantenkeun burangkali anu wa waladun sholihun yad'ulahu. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadera sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa anta misbahus suduri sallallahu jalma-jalma bertakwa, ibadah, istiqomah ibadah. Ya Allah, kabulkan doa-doa abdi sadaya. Jamaah rahimakumullah. Simkuring ngahimbau ka jamaah sadayana orang Cigoong seserna petani, bos tani, petani didoakeun tanina sing jalembar. Tapi ingat, agama butuh agnia, agama butuh jelema beunghar. Bohong lamun nyebutkeun hirup teu butuh harta. Betul? Ece perlu harta teu? Hoyong umrah make harta teu? Hoyong hajian make harta teu? Hoyong sodako make harta teu? Ngantakan urang sok doa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Urang hayang di dunia teh hasanah, di akhirat oge hasanah. Salah sahiji dikaruniakeuna hasanah ku Gusti Allah, nyatana dipaparin harta anu luas ku Gusti Allah. Didoakeun di dieu anu tos sedekah, anu tos ngabiayaan acara pengajian, anu tos udunan acara pengajian, sing dibalas rezekina kumang ribu-ribu kali lipat di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun payun lamun aya yuswa sasarengan urang tiasa pendak deui sadayana, mugia acarana langkung gebyar ti kieu, mugia simkuring tahun-tahun payun dongkap ka Cigoong, warga Cigoong sing jadi jelema-jelema anu dibeungharkeun ku Gusti Allah. Amin. Alhamdulillah kamari Rajab di Cigoong luhur ya. Ayeuna ngaos di dieu wallahu duka tahun hareup mah beuting ece teh geus hos beunghar ulah sok suudon hos beunghar. Alhamdulillah ai maot teh eta teh patokan wa anal mautu hakun, ari maot teh hak ti Gusti pasti dibikin ku Gusti. Yakin teu? Yakin. Jadi ece komat
ieu barangkali nu keur sakola barangkali ece didik agama nitip simkuring anterkeun ka masjid cenah ngaji alif-alifan geus beres tuturutan langsung kana Al-Qur'an beres Qur'an jajabkeun ka pasantren cenah ngaji kitab supaya jadi budak wa waladun solihun. Sebab naon? Budak nu pinter bahasa Inggris, budak anu pinter dina ilmu masakna, budak anu pinter dina ilmu geografina, budak anu pinter dina ilmu fisikana, lamun geus urang maot moal aya manfaatna. Tapi budak anu pinter ngajina ece keur kekerlekan sakartul maut datang eta barangkali assalamualaikum umi eta kolotna langsung cenah ngageter muka Quran bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah. Ih hampang karasa keun keur sakartul maut datang lanceukna assalamualaikum umi dicium inungna teh langsung muka a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim. Hampang deui datang deui nu hiji buka Al-Quran bismillahirrahmanirrahim ar-rahman tilu budak muka Quran tilu surat nu dibaca sakaratul mautna ceplas digampangkeun ku Gusti Allah. Kumaha lamun budak anu dididik dina dunya hungkul Jinnatun ahya hungkul mangka eta budak kolotna keur kekerlekan maklum geus beunghar teh gaulna di diskotik Jakarta balik ka imah kaayaan keur mabok baru inungna keur kekerlekan umi hudang atuh ulah sok action wae umi mah deur lamun teu ditajong kumaha lamun teu ditalapung. Aya budak nu sok doraka kanu jadi kolotna, aya nu sok ngalawan kanu jadi kolotna, aya anu wani tika nampiling inung bapana, aya nu wani tika ngabunuh nu jadi inung kulantaran naon teu dididik dina agama. Nitip simkuring selain sekolah formal lebetkeun ka pangajian, lebetkeun ka madrasah, lebetkeun ka pasantren supaya anak urang pondasi agama kuat dunyana oge hebat insyaallah. Hatur nuhun siapunten ngan sajam saparapat geus dihitung abdi teh teu liren mutar terus ieu sora geus rada-rada kemeng enjing kudu damel karasan simkuring ketua yayasan anu sok kabangunan masjid teh ngabangun masjid Cigoong luhur. Jadi aijang dahar mah meunang tina eta lah insyaallah ya. Dupina sakitu doa bidoa mugi simkuring sehat, jamaah sehat, Kang Ustad sing sehat, simkuring barokah, jamaah barokah, panitia sing barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.